اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. Jadi ieu teh anu kurang dipidamel teh sing jadi wasilah cukang lantaran gitu, sing jadi cukang, sing jadi kayak cukang teh paragi naon, paragi mentas dina jalan ka bagjaan, sangkan urang bagja teh kumaha gitu. Sangkan urang bagja, sangkan urang salamet, sangkan urang hasil ijabah doa gitu kan, hoyong apana eta sadaya ibadah urang hoyong ditampi ku Allah ya, ngangge wasilah kan dina Quran, dina Al-Quran surat Al-Maidah tadi simpurin di awas urang pikiran teh ruang riung silaturahim atanapi ngahadiran kana majelis ilmu teh jadi wasilah oge, wasilah ibu sedekah jariyah kana kota Kanaan. Karena naon eta mah nya malangkungan fakir miskin kotak jariah ya, dua ada di kotak jariah anu di masjid, anu di bumi, anu di tempat penziarahan, di makom wali-wali Allah. Padahal eta teh jadi cukang lantan buat teh ibadah eta sedekah eta anu ditarima, anu bakal ngabungburatan amal kahadian urang engke jaga di akhirat. Kan jadi wasilah eta. Niatan kurang sih jadi wasilah ya Allah, kurang ngariung silaturahim kita sing jadi wasilah ya Allah, kasayan ya teh sing janten kasayan anu bakal ngarencangan abdi dunia sareng akhirat ya, di dunia atau digampilkeun dibarokahkeun ya, di dunia dibarokahkeun dina milariana digampilkeun ya, anu tos hasil dibarokahkeun engke di akhirat urang kenging dibagjakeun ku Allah Subhanahu. Nah, gitu.